Sampurasun sadayana. Kenalkan nama Abi yang saya Hendri, Abi di kelas 11 1. Jadi Abi bakal membacakan cerita tentang pengembangan. April 2025, warga desa Cipadong, Kecamatan Cibantai, Kabupaten Cianjur, Manggian bagian awak manusia di saluran irigasi. April 2025, warga desa Cipadong, Kecamatan Cibantai, Kabupaten Cianjur, Manggian bagian awak manusia di saluran irigasi. Pepanggihan dia dipicu hiji panglakukan ku polisi identitas korban jeung pelaku. Korban diidentifikasi milaku Lilis usia 53 tahun, indung pelaku jeung SN usia 3 tahun, Yanti Rustini usia 31 tahun, anu dibantuan ku Bapak Cahya usia 60 tahun dina mutilasi jeung ngaduruk awak korban pikeun ngalunitkeun tapak tatu. Motif Rajapati, motif pembunuhan disangka masalah pribadi jeung jarum hutang. Yang inti ngarasa kekayaan ku indungna sarta boga dendam heula sapati. Eta Cahya rek ngajual imah pikeun mayar hutang 80 juta. Tapi Lilis menolak anu mengeluarkan konflik. Itu si bapak pulang itu jadi bekal, ayam bekal. Jadi bapak malah ini gimana? Katanya tenang, katanya bisa hidup lagi. Mana? Marah-marah si bapak. Nanti bapak laporin kamu ke polisi. Ibu nggak tahu apa yang terjadi di telinga kiri itu ada bisikan, nanti juga hidup lagi, tenang ini. Pokoknya saya 4 hari apa 3 hari kebakar. Jadi nggak langsung semuanya dibakar ya. Pas itu si bapak yakin, awas kalau nggak hidup lagi ntar dilaporin. Enggak hidup lagi, selalu ada bisikan di sini bapak. Habis itu pas yang kerjain tengkorak yang punya ibu kan udah bengkak. Di awak jeung pakuan sanggeus palamtingan puisi nanggep Nyanti jeung Cahya duanana ngaku jeung pajelaskeun yair marana manehna Lilis jeung SN tulul mutilasi jeung ngadurung awak korban pikeun ngaluarkeun bukti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.